Aduh, jeung tiris jeung naon. Alah, palang siang parandene ti kitu kadewe si iatna sing hati-hatinya. Aiku beuteut teh mah. Ya, sia. Saha ngaran maneh? Montong pancakaki. Naon maksudna nanyakeun ngaran? Ame babari nyalabarkeun bangkena sia teh. Di mana engke maneh bae. Oh, nya bejakeun ngaran dewek mah Afgan gitu. Afgan naon? Afgan subuh. Astagfirullahaladzim. Benang sia. Lah sia kumaha ieu? Oh sia. Benang sia. Lah. Sok sia. Alah itu awewe menigulis belat itu. Dek nipu. Dek ngabobodo merenya. Nya lah hampos akak. Baru kana meureun bae katipu meureun aing. Dek kabur deuh. Nya dek kabur deui. Dek kabur deui. Lain baru kana moal diudag meureun nya, der make kabur sagala. Make jeung kabur sagala. Balik deui. Balik deui. Aduh, sugan aing teu ditewak. Alah genah euy, genah. Naon genah? Genah gelut jeung maneh mah bager euy balik deui. Teu kudu ngudag. Bager nya. Heeh, bager. Pingkeun gelutna jeung dewek deui da bager nya. Balik deui euy. Tanggeus nepi ka dinya teh balik deui kikituan. Nya ditewak atuh bae. Teu percaya si lain. Geura tingali sok geura. Ya, ti dieu geus teh balik deui geura geura enjing atuh. Ai diantem teu sia mah. Geura nya. Tuh ngalieu heula geura tingali geura nya geura. Ya. Tah ti dinya geura sok balik deui teh geura nya geura. 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 Geura nya geura. Geura. Geura nya geura. Alah. Nepi ka ngamai gitu aduh geranya mana geraga nya cek aing oge kabur nya aing katipu dagoan anjeun sia ya katipu aing naha atuh jeung musuh make jeung badami kitu gelo sia wet alah si nipu deui aing mah euy ni kesel teuing sia teu nyak ku aing dituar ku aing nyaho cek aing oge nu anjing ya kapila duh bika kageuleun nangtung sia mung hayang ngagoler nangtung mung hayang bari nangkarak sakali-kali bari nangtung grasok ameh aing sumanget mangusahakeunana nya nangtung mung ajik di dieu atuh tadi dia sia bela-bela aduh ampun kabila-bila teuing cenah gini tuh ya ieu bobodohan teu geuning aduh enggak aja kabila-bila teuing cenah di dieu tah anjing tah aduh kemana bio? Sing tanggung jawab sia. Kumaha lamun aing kieu? Gelo di tukang aing di kitu. Aduh, minta di aborsi aing sia. Aja. Neangan naon sih teh? Teu papanggijeung nu panjang cucuikna bieu.
Oh, eta nu panjang iruna. Itu kabur. Duh, mun pangdewakeun sia teh. Nah kunaon? Aing teu ngeunah dihina dulu. Digadabah kahormatan aing. Nah kunaon? Aing di ditu dina gawir di pengkolan di ditu deket baru tunggul. Deket baru tunggul aing di kitu. Leuheung lamun dek sanyana mah. Da ngacaukur saheureuyeun teh si Ajig teh. Tuh, aing nyiram sia. Tanggung jawab gitu sia. Ah, di kumaha? Di kitu. Atuh naha da salah si laing. Salah aing naon? Pan ku situ teh di kitu. Naha atuh lain dikitukeun. Da teu nyaho aing oge. Dan nanya rek di kitu mah aing oge kitu meureun tah. Padami heula. Sarwana sia teh. Sia naonana? Wing lanceukna. Ya, dina aya lanceukna sia. Benang, sia benang wae. Oh, sia dicekek wae. Chef, ketepuhan butut mau ngai. Ayo sia Cik. Sia. Aduh. Deung baru kana beunang itu. Doh. Ajig. Ngapintih deuleu euy. Hei, wala. Nu pick up kitu eta. Masuk sekolah gitu eta. Hirup kene geus. Wani. Ngaganggu kawan mata modal sia. Jam. Alhamdulillah salamet deh. Salamet akang. Hinar tina naon bahal halangan rintangan gangguan. Atuh kukituna ti akang khususna kang Eka pangersana nu kagungan maksad. Ka pangersana Bapak Haji Netres nada siapunten nu kasuhun. Da ieu mah mung saukur dog-dog pangrewong we kitunya. Etang-etang selinganana kitunya. Ngiring jabung tumalapung tawis kaul giat pangdoa Kang Eka barangkali anu sepitan oge suku saran salamet sakali salamet tetap salamet mangga ayeuna mah urang lajengkeun wae kana hiburan anu salajengna ka para penari oge para bajidoris bok pilih bade munut laku mangga